Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kasadayana murangkali kelas 7. Kumaha daramangan tuh sadayana. Mudah-mudahan atuh sadayana kelas 7 dipaparinan kesehatan kegiatan gitunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tepang deui sareng Pak Eldi Kustiani pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Nah, dina danget ayeuna atanapi dina poe ayeuna insyaallah Bapak arek masihan contoh atanapi sampel kumaha carana mempraktekeun hiji paguneman atanapi hiji dialog. Nah, minggu kamari urang sadayana parantos mempelajari naon artina paguneman, teras naon wae anu aya dina paguneman sareng sajabana. Nah, poe ayeuna arek mempraktekeun contoh dialog anu genep rupa kamari ku urang dipelajari. Aya nu kahiji paguneman nalika amprok jeung batur di jalan, terus aya anu paguneman tentang minta izin, terus paguneman ngawanohkeun diri sareng sajabana. Nah, eta genep contoh paguneman teh dina poe ayeuna insyaallah arek dipraktekeun atanapi dicontohkeun. Nah, sok mangga sakseni ieu video atanapi contoh praktek paguneman. Wilujeng nyakseni. Paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Assalamualaikum Ibu, bade angkat ka mana? Waalaikumsalam Anis. Ibu bade mios ka klinik. Oh, saha kitu Bu anu teu damang? Mayang nuju udur, awakna nyebrek panas. Euleun, tos sabaraha lami udurna Bu? Nembe wengi panas mah mung tadi enjing ditambihan ku batuk. Oh, mohon. Mugi ulah kateterasan atuh udurna mayang teh nya Bu, supados tiasa mios deui sasarengan ka sakola. Muhun, amin. Dupi tadi di sekolah dipasihan pancen naon ku ibu guru. Mung ngerjakeun soal matematika sareng pengajaran bahasa Sunda mah dipiwarang milari dongeng sasatoan dina internet. Oh, nuhun atuh. Nuhun informasina. Hayu atuh, ibu tipayun bilih ka bujang hujan manten. Nuhun mangga Ibu, wilujeng. Paguneman ngawanohkeun diri sorangan. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing. Punten kasadayana kumargi nembe tepang nepangkeun simkuring wasta pun Asep. Dupi nami lengkapna saha? Wasta lengkap simkuring pun Asep Nugraha. Dupi kawit di mana? Simkuring kawit di Cianjur. Sateu acan ngalih ka dieu, simkuring sakola di SMP Negeri 4 Cianjur. Simkuring ngalih ka dieu kumargi pun bapak ngalih damelna ka ieu kota. Simkuring putra pangageungna ti 3 sadulur pun adi anu istri nembe kelas 4 SD, sedang anu pangalitna pameget nembe 2 tahun umurna. Naon karesep anjeun? Karesep simkuring upami olahraga mah main poli sareng bulu tangkis. Upami kesenian simkuring tiasa main kacapi sareng niup suling. Kana ngahaleuang oge resep waktos di Cianjur kantos janten pinunjul kahiji pasanggiri pupuh tingkat kabupaten. Ih, Hebat euy. Atur nuhun pisan. Rupina mung sakitu salampang wanoh ti simkuring. Hapunten bilih dina salami sasanggem aya ucap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman amitan. Mah, Nina mios heula ka sakola. Muhun, salam heula ka bapak. Atos tadi mah nyuhunkeun pidoana mugi-mugi sadaya pengajaran anu dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu guru dinten ieu punina tiasa kacangkem sareng manfaat dunya akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku mama. Ade di jalanna hati-hati nya. Teu kenging seueur heureuy. Upami bade meuntas jalan kedah luak lieur heula. Bilih ngagokan anu nyandak kendaraan. Mohon mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paguneman menta idin. Assalamualaikum. Bu, punten ngawagol sakedap. Waalaikumsalam. Muhun mangga. Aya peryogi naon, Mai? Iya Bu, abdi nada Widi. Ayeuna moal tiasa ngiring diajar. Margi bade ngiring latihan gabungan kanggo lomba dinten enjing. Oh, lomba baris berbarisnya. Di mana lombana? Di SMP 10 Bu. Muhun, kae. Sok wae bade latihan mah. Oke, pancen mah naroskeun wae karerencangannya. Muhun mangga Bu, hatur nuhun pisan. Nadapi dua anak, mugi-mugi enjing dina lomba lungsur langsar sareng ngahontal hasil nunjuk kemakeun. Amin. Wilujeng tandang. Hatur nuhun Bu, mangga permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman nganuhunkeun. Ibu, hatur nuhun pisan kamari tos diwidian. Ayeuna lombana parantos rengse. Muhun, sami-sami. Kumaha hasilna? Alhamdulillah, kopi dua ibu sareng rerencangan sadaya, abdi sapara kanca jantan pinunjul kahiji. Alhamdulillah. Wilujengnya kasadayana. Muhun hatur nuhun pisan Bu. Paguneman menta hampuran. Ibu hapunten kamari abdi teh lebet sakola. Muhun kunaon? Teu ngintun serat geuning. Kamari rada teu raraos, rupina capek teuing parantos ngiring lomba tea. Tadina bade ka sakola, mung ujuk-ujuk seul angan sareng riut. Bade ngintun serat, rerencangan nu caket bumina tos kebujang angkat manten. Muhun teu nanaon upami kitu mah. Kumaha ayeuna seueul sareng riutna? Tos damang. Alhamdulillah tos sakinten. Sakali deui hatur nuhun pisan ya Bu. Muhun sawangsulna. Mugi ulah kateterasan. Amin. Amin. Siswa-siswi kelas 7 anu ku Bapa dipika dedeh. Saatos urang sadayana nyakseni eta video contoh paguneman atanapi dialog. Nah ayeuna Bapa arek masihan tugas atanapi masihan pancen kasadayana murang kali kelas 7. Nyaeta tugasna kahiji nyieun paguneman atanapi dialog tentang genep percakapan atanapi genep paguneman anu tadi dicontohkeun gitunya. Eta mah bade salah sahiji anu mana wae mangga teu langkung, nu penting anjeun sadayana hidup sadayana ngadamel dua contoh paguneman diantarana anu genep gitunya. Nah anu dua eta ku hidup sok videokeun teras videona engkin kirimkeun ke nomor WA Pak Eldi gitunya. Artosnya atur nuhun kasadayana mung sakitu dina danget ayeuna anu tiasa dipika hatur nuhun kana perhatosanana. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.